Gosip kurang mah coba aya gosip naon cenah coba atuh teu lamun aya naik IKT arek aya nu ngalamat atuh teu pan atau setuju pisan eta mah atuh ce udah ayeuna sok mah nama jabal kahiji bunga desa bener teu bari panggelis bari soleh wajar meh pada marebutkeun heuh pasti atuh daripada ayeuna coba ku bodak di kurang bodak si Ijim si Ajis si Bajek aduh eta mah geus laut teh pokona mah bener teu hari eta pan si Ajis beunghar beunghar tapi apa kalau teh setuju lamun ayeuna anakna dibere duit riba bener teh itu mah setuju atuh ayeuna kalau teh mah pan jelemana jelema terpandang terhormat tah manehna mah bener teu hari eta si Ijim si Ijim deui bari sakola ge teuing sakola ting teu ngomong balelo nyebut RG teu bisa manehna mah ari kumaha dibawa gaul dibawa ngobrol bener teu hari eta si Bajegna kumaha atuh? Bajeg. Waduh si Bajeg dia aduh komo di eta mah jeleumana tukang ngariweuhkeun. Kahiji coba sok bayangkeun lamun ayeuna kalau teh setuju ya ka si Bajeg. Waduh eta mah parah. Kahiji bari potongan pusekel. Ada orang ge nyaho. Urang teh saha nu hayang pangawakan kieu teh? Urang teh pusekel goreng patut. Bari tukang ngaresahkeun, tukang malak. Eta mah ponus beak ku si Bajeg eta mah kabeh oge. Da urang mah teu setuju atuh. Syukur-syukur ayeuna mah menangkeun dokter teh. Setuju teu eta? Jeung dokter? Saingan berat ieu mah. Ai kieu mah geus Bajeg. Mendingan bunuh diri we. Masa depanna cerah nah, eta bener urang mah setuju keneh. Bos kunaon? Bos kusaha bos? Ayo urang teh angkeun bos lah. Ribut lin. Urang teh angkeun keol. Kusaha bos? Cuman lain masalah ribut. kumaha tuh bos? Bajeg tadi ngaliwat. Nah terus? Nempo ibu-ibu keur ngagaribah. Ibu-ibu dasar ibu-ibu tukang gibah. Oh, ngomong naon? Cenah Bajeg teh ke rumah pusaka goreng patut tukang ngariweuhkeun. Ari Bajeg pusaka? Beres bos. Aduh, masih ama benar geuningan. Jujur goblok. Aduh. Alhamdulillah bos jujur. Bicarakeun. Haina bos kudu kumaha tuh? Sing sabar we nama bos. Tong ditanya. Emang kunaon sih bikin cerik ditanya teh? Nyata kitu. Di hate cenah bejana mah. Jadi hate. Ari pahala kunaon tanya. Kunaon sabarnya hate kunaon masalahna itu. Sedih wo. Sedih. Bajeg teh keur sedih. Sedih na? Nempo maneh aing bisa sedih deui aing. Bejakeun sugana ditulungan ku bewok sok aya masalah naon sok. Sugan urang sebagai baturan bisa nulungan. Dan cerik nyawa preman cerik. Tapi mat ya. Jaganya. Bajeg. Mung aing mesti dibeja-beja aing mah mung. Moal, keren. Pokona mah kieu lah. Bajeg mah mumpung keur ngariung kieu. Bajeg hampura lamun boga kasalahan naonnya. Tong pohok sama Bajeg ngomongkeun. Bang bejakeun. Naon? Bajeg mah bunuh diri. Ulah Jek bunuh diri mah dosa, mau ditarima. Benar. Nah, benar. Ulah Tapi masalahna tapi heueuh si ari masalah hate mah bingung euy. Aing geus aing mah. Jadi mana mang geus ya urang mah. Beja. Lain ayeuna Jek tadi bunuh dia tepatna Aya di mana? Kecamatan. kamari si Ijim Kecamatan mah. putus cinta karena awewe bunuh diri di jamatan sekelas si Ijim Ulah di jamatan. sekelas Bos Bajeg piraku bunuh diri di jamatan kudu leuwih luhur bos Tapi bener bos. harga diri bos Harga diri. Hanya Eleh ku si Ijam. Mung, urang sebagai anak buah teu narima bos. piraku Bos Bajeg jeung si Ijim saruakeun Beda level lah tuh. beda level Bener bos. Neangan mah tur bahar tuh ya jurang luhur. Kena ngaco lagi eta mah. Ya. Aduh, tapi bener. tong ngerakeun bos Tong ngerakeun bos, bener bos. urang sebagai anak buah mung eleh ku si Ijim Heeh. si Ijim bunuh diri di jamatan Lah sekelas inget. si Ijim
Ingat kadinya. Aku di gamatan. Sudi aing kudu disaruakeun jeung si Iji mah tong. Eta. Tong, Sudi. Tong bos. Moal, aing mau jadi. Ya, kurangnya matakna. Ulah yang si Ijim sama tuh di jurang lu. Aing geus siap lewok sedih deui goblok. Geus sia tong balik deui. Geus ah. Alah, cabut aja. Ayo. Siap. Ieu teh gara-gara Neng Ika. Si Kokong Jan Maya, si Ijot Jan Maya. Usaha jeung kieu we. Ari minjemna menika darah tinggi, pelebah mayana serangan jantung. Salah. Kumaha Jis? Alhamdulillah mak, hari nagih mah namanya tuh pas malayar KBG mak, pas malayar KBG. Abe, nasi kokom can mayang tah, nasi ijo can mayang, aing pusing ya. Jis, Ya mak, mikiran naon, ngalamunan naon? Ajis teh yang kawin mak itu mak, era kan mak Ajis teh mana nggak sekolotnya, misalnya kawin dan hayo renengan duit, benar enggak Ajis teh. Aja sebenar hayang kawin. Yang kawin mah jeung Neng Ika itu mah, Yakin hayang kawin? bulan yakin deh, yakin pisan Ajis mah. Tom hayang kawin ka Neng Ika. Neng Ika mah duitan Ajis. Eta awewe teh turunan dinasti Emok K7. Gelis Jis. Sieun bohong. Eta teh Jis lamun imahna teh gede na teh sagede lapangan Senayan nu di Jakarta teh gede lapangan bola. Nya apa? Bola sagede kitu. Pernah main pingpong intinya. Nah, Ajis lamun kawin ka awewe eta dijamin kumaha Ajis bakal senang. Di Ajis teh hubungan ka Neng Ika mak. Jis, tong ngomong ke cinta Ajis aya mah duit. Kan merah. Sok atuh, kira tuh kana mak. Ayo, ke rumah dua puluh sini. Kenapa? Jadi betul ya. Ya mak. Kan itu pikiran bari modal. Bos, penting orang ngipi panggil sajat. Ayeuna sajat di mana teh? Si Ajat? Si Ajat nu sangkatan teh. Kan saya eta mah main bola, dia jadi pemain bola. Eta mah Ajat sudah Ajat sia mah. Si Ajat nu di kelas maneh, harita kumaneh sok dipalakan. Manila di Tokyo. Tong ngomong Manila, sia mah geus eta zaman baheula. Si Ajat teh ngadenge mah cenah ayeuna teh jadi polisi. Man, hati-hati sih ya. Hati mana teh? Nu bener ya teh. Jadi hati-hati kieu maksudna kumaha ya teh? Saya jadi polisi lain. Heueuh jadi polisi eta ge karak cenah. Jim, inget tuh si Ajat. Si Ajat mana? Si Ajat nu sakelas teh ya. Si Ajat anu pernah digawean kurang. Tah eta. Bener bos, eta. Tah ayeuna teh jadi polisi cenah di luar tugasna. Kudu mah urang jadi polisi, ngan hayakna teu gugus jangkung teuing. Jangkung teuing. Bener bos. Bener. Neng, hari Abah jeung mah kumaha kabar di ditu? Alhamdulillah. Hari Neng jam sabaraha di ditu? Tadi subuh mak Macet Nengnya. teu nganet tawe lampu lalu lintasna. Kara roslet, hujan meureun mak. Assalamualaikum. Ajis, tak mau kaseptik ieu gentar datang. Ya Allah. Cari kan. Iya anu kumaha nama sebenarnya. Mah sidang sagede lapangan. Lagi aingnya datang geus ka dieu, teu kudu urang ka ditu. Kita sebulan. Pak mama karaknya habis. Kita Spanyol tuh gitunya ya tanah. Gitu. Neng, manten itu Ajis. Anak emak. Kami Oh, anak mami. Hari ini. Namanya saha? Melti mawat. Kumaha? Neng kos kami. Kami yang beli. Atos dari tadi ngantosan akang. Kunaon ya Neng? Cara aku lakang
Terus iya merenang jalan jauh. Ih, Kang mah apa sih? Tak apa lihat teh keren di London mah. Stylenya mah tuh. Kayak malah malah senang. Iya gitu ruger. Mising beletek. Rencana kaharepna kumaha bisnis ya? Ayeuna mah uang proyek jalan aspal euy. Proyek apa jalan aspal kumaha sih teh? Pan jalan kudu aspal mun proyek mun aya ieu hepeng-hepeng. Yang penting bos, duit ngalir. Eta. Goceng bos urang mah. Tah, eta mah sagoceng mah gampang kudu kiberek oke. Bos. Mobil sate bos. Teu sopan bagus pake enakna wae tah. Tuh, mobil. Ajak pak. Bos. Bos. Palakah. Yuran. Lumayan. Coba. Beb. Buru kan tuh Beb keluar oke meni kulila-lila teuing sih. Kehela ieu bujur tempel. Ih, hari boga bujur meni kubohay-bohay teuing atuh lalaki teh. Aduh. Burukeun atuh ih. Keluar pantol lilila, ke pantol gini hese. Ieu tah buru ih. Heula atuh neng. Rese. Lila. Buru ih. Buru ih. Lila aman sih. Mana kucina? Aduh. Ribu ya ribu. Cakep, Ceng. Ngagemol. Reputasi juragan emok arek di kamarak. Naon ieu Kasim? Catet pokokna mah 20% pasti lunas. Geus kieu cara nama Ajis. rahasia. Bawa. Buru Ribu ya bawa. ribu. Aduh. Teu nyangka juragan emok teh geuning. Bawa buru. Selamat menikmati we atuh. Keun bener Ceng, ya mah. pokokna mah catet. Ulah teu kade eta. Ieu 20% bisa lunas, Ceng. Aduh, 20%. Ai mane, aduh. Naon itu naon itu? Iya naon ya. Jadi pembantu ayeuna apa kumaha? Neng. Aji. Neng, ieu pembantuna, Neng. Nek Ika. Bade kamarana. Biasa pada Pak Kades nek Ika. Nah, ini meni asa karasep kieu Kang teh komo Kang Bajeg mah asa cerah dadah kieu. Punten atunya Kang bade lajeng teh kana. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh baru dah. Ya bener tuh. Bener Bang. Orang disebut kasep tuh Neng Ika. Bener bos. Kantong khusus asa, Bos. Kamari ibu-ibu mah bohong. Bohong bos. Ibu-ibu mah bos. Ibu-ibu bogoheun ka Bos. Bisa aja. Kan cuman ditolak ke Neng Ika. Bisa jadi. Bener. Ya Allah lagi geningannya disangka-sangka. Bener. Loba anu resepkeun. Semangat Bos. Semangat ari kieu mah. Semangat hirup. Hayu urang lanjut. Naon teh? Ayo Bos. Aduh, goblok teh aing ditinggalkeun ku mobil. Aing mah tadi mayar ongkosna kur setengah aing jadi diturunkeun ge ditu. Aing bingung mentasna deui ieu aing gua baloba teh ge ieu mobil teh. Aing arek kanterkeun minyak. Ka pejabat aing aya nu mesen kamari teh keur naon mah. Teh keur arek naik jabatan, teh arek keur pilkada, teh arek keur naon ieu teh. Ieu kumaha mentasna deui. Bingung kulo baloba tinggi mah kieu geuning di Jakarta mah nya. Aing daripada di lembur da. Nu meuli teh kan si Ijim deui jeung si Bajeg aing bari jeung duit teu pira di aing mah di lembur mah. Ieu mah kantorkeun aing ka pejabat ye sugan we rada gede duitna. Aing mentasna hese euy. Kumaha mentasna aing euy.
Ajis burukeun ih. Kela kedeung. Ih, kotor. Bersihkan dulu. Kira-kira emak sayang ya. Hah? Ngomong Henteu neng henteu. ih, aus. Kamu nyokot serang anaknya gitu. Saya minum kah? Iya, mah cai naon kotor. Kita cek ulah. Belum ah. Yang cai orang. Ih, burukan Ajis ada dahar teh. Ih, mah tambah samelan. Yeuh, dengekeun. Dia jadi lalaki teh. Dahar na kudu kieu. Tah. Tah. Nah, kudu kitu, dahar baso mah. Buru dahar, ih, urang geus beak ieu. Ih, tek meeting ieu burukeun daharna. Buru ih. Urangnya dibantuan ya. Ih. Naon si buru beakeun? Ada neng. Iya mah ngeunah. Ah. Buru. Ajis, ayo buru balik. Ayo, geus beres. Ayo. Aduh. Ini cangkeng pengen nama dah. Sarape deka aduh. Beres shopping. Beres jajan itu iya. Duit nges beak. Kumaha tagihan loba dia tuh. Sampai deka. Kok enak bener penyiksaan. Gara-gara si Monyong ngawar. Tapi bener. Cek mak oke. Si Mawar lamun lain keturunan dinasti Bang Emok tehareang najis kena mak aing mah. Jik, ayeuna bisnis asas-asasat ayo ya. Ieu nyaeta aku jama ayeuna malah entong ge anu halal, anu haram ge hese. Ayeuna mah Kumaha teh? nya urang mah tetep optimis, Duit berjuang. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kades. Masyarakat. Dah Bang, alhamdulillah. Oh, Naika Bade nyampaikan sosialisasi sosialisasi naon Pak Kades? di urang teh ayeuna wabah teh geus menaun. Sila Oh, corona teh ya. sagalana kaganggu. Sakola kaganggu. Dagang kaganggu, ekonomi macet. Assalamualaikum. Kades. Kebeneran ya, kebeneran ngariung di dia ya. Nya sekalian sorangan badek sosialisasi masalah vaksin pencegahan corona. Naon sababna corona geus ngaganggu sendi-sendi kehidupan, pendidikan geus loba di imah. Pasar geus teu jalan, ekonomi macet, tenaga kerja nganggur ku sabab aya corona. Dalamun kapanggih Kades jeung corona hayang ngobrol. Kunaon ku betah-betah teuing corona ieu di desa urang. Tah ku sakituna ka bapak-bapak, ka akang-akang sami hadir di dieu, sim pribados sakali deui bade nganyaembarakeun sing saha jalma anu bisa nyieun vaksin corona, maka hadiahna 17 miliar tina ekspor Iwung Bitung. Pami bewara eta teh kategori sareng kriteriana teh kumaha tah supados juara teh gitu. Oh iya, supados jelasnya kategorina. Satu, harus melakukan eksperimen. Kedua, analisis yang tepat. Ketiga, ada uji coba vaksin tersebut. Apakah bisa upami lolos karena berit, karena jelema ge positif. Bagus. Supados biasa ngalaksanakan. Heula itu naon itu? Telat maneh mah. Naon? Sudah febret we. Bikin suasana tidak enak nih, tidak nyaman nih. Bener Pak Kades?
Aya naon itu Pak Kades? Iya, keur sosialisasi masalah vaksin. Sing saha anu bisa bikin vaksin untuk pencegahan corona karena corona geus gila teuing ieu di desa urang. Tah, saya menyediakan anggaran 17 miliar ladang Iwung Bitung. Bos, ya. Saya polisi. Hah? Polisi. Aman. Polisi. Ari kira-kira masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, masih kenal Kabdi? Uning keneh teh Kabdi? Saha teh itu nya? Cobi, sugan emut keneh. Sugan Pak Kades anu boga masalah teh ya teh. Oh, putrana Pak Somanya. Laras pisan. Ajat. Alhamdulillah. Janten Pak Atas jantan polisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Warga orang ayeuna tos aya polisi, tos aya aparat anu berhak melindungi dan mengayomi masyarakat. Alhamdulillah sono. Aduh, ka mana wah ieu teh geus bertahun-tahun. Tos lami tugas di luar tah. Ayeuna kaleresan abdi uih di ka dieu. Abdi janten Babin Kaptibmas di desa Cihelang Raya teh. Alhamdulillah atunya. Heh, balarea ya sakalian ya. Ajat. Muhun. Ya Allah ya Robi, ayeuna mah jadi polisi. Tuh, tempokeun. Ieu si Ajat ya. Anu baheula sakelas. Ayeuna mah geus jadi polisi. Bener diobrolkeun kamari teh panjang umur Jat. Jadi bageng teh ya? Bajing. Bajing. Oh, bajing. Ieu teh Jat. Herman. Herman ieu. Akel. Mau ditebak nih Pak, panjang umur ya. Kamari diobrolkeun. Kamari diobrolkeun teh. Tah ieu barudak heh, Jim deui pasukan maneh tah. Bejakeun. Tuh, ayeuna mah Ajat geus jadi polisi. Tukang ngompol. Ajis. Tukang ngompol. Mas boy poho di ke Ajis. Aduh itu. Itu Ajis anak mak. Tukang Anak mak ngompol. juga emok iya ya. Aduh, ayeuna mah jadi aya nu kitu. Kunaon make kacamata ayeuna? Pan ayeuna mah rada ieu tuh. Matana eta aduh pan Ajis jadi nagihan ayeuna mah. Wah, lieur jigana eta huruf-hurufna. Pak hampun tadi mah Pak antos Pak jeung kieu mah panas hareudang cak Pak Kades, sanes teu sono ieu teh. Nuhun. Abdi bade uih ka kantor. Oh, nya, Nuhun nya. bade mancen tugas. Ya, nya laras. Cuma pepeujeuh ka sadayana ka warga Cihelang Raya. Oh, mau ieu ka Bajeg. Cijim apal meureunnan baheula CS kumaha ayeuna kumaha deui kan? Gitu. Atuh mangga nya sadayana nya. mangga. Oh, goblok CS aing eta. Naon tes urang eta mah. Heula, eta teh tes urang. Gas, bubar. Kenapa? Kala kedeng. Tadi ngomong-ngomongnya Ajis teh panggil si Kades. Si Kades. Aya si Kades, aya Neng Ika, kabeh pokona mah. Aya naon cenah? Nyata eta si Kades teh keur ieu mah keur aya sayembara meuli vaksin. Saya barang meuli vaksin. Heeh. Nepi ka 17 miliar eta si Kades. Eta si Kades boga duit loba kitu di mana? Nyata ieu teh keur aya perlombaan di lembur teh. Jadi inti nama warga teh kudu meuli vaksin pan enak terus ieu mah. Nah, Jis atuh cek mama ayeuna mah kieu. Kumaha lamun ayeuna mah urang usaha kana vaksin. Arek mah ka Cina balanya ka ditu ka vaksin, meuli vaksin. Maksud Aziz ngomong ka mate eta gitu. Nah, ayeuna mah cek mama kieu sakalian ngomong Jis ayeuna mah. Geus lah ayeuna mah pohokeun eta awewe warna si Mawar turunan dinasti Moka 7 teh. Ayeuna mah geus pohokeun. Mage tega Jis nempo anak Kasiksa Ajis teh mah. Heeh, mage sarua tega sebagai indung mah tega nempo kasiksa anak model kitu nya. Tah cek mama ayeuna mah Ajis meuning kana berangkat ka Cina meuli vaksin di Cina. Oh, ka dieu lumayan 10% Jis alhamdulillah tetangga. Ari Ajis ke ka Cinana dina naon mak? Atuh naik kapal anu ngapung Jis maknya naik delman. Terus kumaha? Tah nya Ajis ke berangkat ke Cina. Ye, geus sampai ka Cina teh kan tangan kok Ajis teh parapatan di Cina teh. Tah eureunkeun eta pesawat eta teh kapal teh, mang euremang gitu. Turun aja didinya di parapatan eta. Tanyakeun, ari toko vaksin anu pang alusna di dieu di mana gitu. Pasti da loba di dinya teh. Ari Ajis kan pernah naik kapal, meuli
Cicis lain cicis naon karcis di mana? Atuh meuli ka stasiun Ajis, ari si Ajis teu hideng teuing. Stasiun mana, Mak? Stasiun kapal atuh. Kieu Ika, biasa orang teh baris kadongkapan tamu. Tamu spesial, luar biasa spesial. Kinten-kinten kedah di sana ka mana tah? Oh, lamun eta mah canda kue ka rumah makan ayam bakar Kang Yana, Pak Kades. Lamun teu salah mah kontakna aya di Kang Ajis da. Coba taroskeun ka Kang Ajis. Di Kang Ajis gaduhan kontakna. Oh, nyamun aya. eta kitu mah. Selamat siang, lapor Pak Kades. Siang-siang we. Ka mana tuh hansip ti tadi? Biasa patroli keliling-keliling ke pelosok, aya anu hajat ikut parasmanan dulu. Eta HP dihubungina na hese. Jangan marah-marah. Beres parasmanan, hansip kenyang, nyari lokasi untuk membuang sesuatu. Pangi pacilingan. Hari sugan teh lauk emas Pak Kades, pecah HP si hansip murad, ti kecemplung parem. Jadi lain urusan sinyal, lain urusan kuota. Kuota mah moal gagal. Kecemplung HP-na parem. Arek kedatangan tamu spesial, sangat spesial, luar biasa spesial. Sedangkan HP alat komunikasi sangat diperlukan. Hese kita tadi ngehubungi hansip. Karena alat komunikasi itu penting, pemimpin harus mengerti. Jika bawahannya tidak memiliki alat komunikasi, pemimpin harus bagaimana dong? Kabeneran. Tos ngaborongkeun palani, jengkol, peteuy, tah ayeuna mah. Kusabab boga duit ladang eta, urang ka konter, urang meuli HP ayeuna. Eta ngaranna pamimpin, nyaho ka hayang rakyat. Wah, anjir, HP-na rame euy. Marula. Teu salah Pak Kades mau ka dieu teh HP-na loba aralus, murah di harganya. Sudah pasti saya mawa hansip ka dieu butuh handphone, tong salah deui. Di Majusa. Lamun nu kieu handphone komunikasi tingkat internasional, hansip moal kudu jet-jetan. Ngabelesat. Udah pasti. Karena hansip yang berintegritas, eta Kades yang go internasional, otomatis HP-na pun harus berkualitas. Wah gagal. Oh, halus euy. Kang, coba Kang adik Kang. Ya Pak Kades, semangat. Iya, pang masihankeun handphone, nupang saena, nupang manana, nupang canggihna. Siap, banyak kebenaran di sini, banyak HP canggih Pak Hansip, ada dari Samsung, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain juga. Kang, saya teh kan hansip yang terintegritas. Waduh, Perserikatan desa-desa perlu alat anu benar-benar canggih. Mantap. Makanya saya neangan HP bisa ngomong geuningan ke halo, bijil. ada di sini. Terus bisa pelenteng-enteng atau tatap muka. Iya Pak Hansip. Nah, bisa dipakai balanya, Siap. bisa dipakai narik duit. Ada. Neangan nu kitu hansip mah. Ada banyak sok. Pak Hansip dilihat-lihat dulu aja di sini. Ada brand-brand yang tadi saya sebut, sok keliling boleh. Kuriling dong hansip. Boleh, sok. Pak Kades kuriling dulu. Nah, silakan. Genah ulah dia mah aslina. Aya apa naon bae teh? Ada dari Samsung A71 boleh dilihat di mana. Dari Samsung. Nah, kan soran dagang maksudnya. Ada juga dari Vivo-nya terbaru. Oh, bener euy, kumplit Pak Kades di dieu mah. Aralus deui. Canggih. Murah ieu. Iya canggih bisa tatap muka. Tenang, bisa dong. Pakai balanya. Bisa. Transfer uang. Juga. Pak Kades, ini Pak Kades. Tujuan Pak Kades teh? Iya, si hansip arek meuli HP. Buat boleh HP. Dipang meulikeun ku saya. HP. Kan masih hasil. Aduh, iya mah. Bejaannya, ya Ajis mah. Si Hasipan tepantes. Diberi HP kieu mah. Si Hasipan diberi cinit-nit. Cinit-nit teh HP cinit-nit. Paham gak? Mau bisaeun. Karunya. Hansip sudah terintegritas, Kades kago internasional, HP nage kudu canggih. Saya mau kagok ke anak buah mah ngeumeulkeun HP. Eta pamimpin teh nyahoan si Ajis mah saha si hansip. Teu nyahoan Pak Kades. Saya mah yang ieu Neng. Pembayaran ke Pak Kades. Jis mana rek ngomong mau sabodo teuing. Nu penting HP aing alus dada.
Pak Kades, atur nuhun, hansip pitayun. Assalamualaikum. Ngan hanya kan dipamerkeun ku Kades. Lamun dibere HP jika kieu gawe semangat. Langsung patroli sabari ngabewarakeun ka masyarakat bahwa meuli HP mending di maju sel Cibadas. Murah, ramah deh. Kualitas halus geus mah gagal. Bener geus sekarang ingat. Urang teh butuh tempat jam pertemuan eta di rumah makan anu hebring, ramah, enjoy. Pas. Ajis kan anak gaul. Kayak ku Ajis, burit. Iya. Ku Ajis diajak siap-siap we jam 5. Ku Ajis ditangkap. Gimana Pak Kades? Selamat datang di maju sel. Hai tim balangsak, kendaraan tim balangsak di dia. Tahan. Aduh, Tahan, Ceng. emang kalau gak duit gitu? Nyawan. Boga duit teh mana hungkul. Tapi, kayak bener oke. Pokoknya, ramu orang Sukabumi, teu meuli HP di maju sel, kacida teman. Kacida kuna soalna kuna di maju sel teh ya. Keur mah pelayanan terbaik, ramah, galaran teh, rilis, harga terjangkau, kualitas terbaik. Pokoknya mah aduh, lamun orang Sukabumi can nyobaan dalanya di dia kacida pokoknya. Balik. Ya tenuna. Abdi mah masihan ini nya. Ya. Abdi we kade soalna pernah ieu pasti ka raspon. Ari Aa kamari atas di mana sih? Teu ka mana-mana, aya di bumi. Bohong Aa mah. Kok bohong? Noni teh ngadangu saurna cenah Aa teh pendak sareng si Eis. Ayeuna kieu Neng, mah bener-bener aya di bumi teu ka mana-mana. Nya henteu teu percaya Noni mah. Mah kan teu pendak pisan jeung Eis. Mah cinta noge ka Neng. Sayang noge ka Neng. Karena teh bakal menggombang. teh bakal ngabuktikeun ka Neng bahwa teh bener-bener bogoh ka Neng. Cinta ka Teu Neng. percaya. Diibaratkeun nama kieu Neng nya. Ya, kunaon bumi masih kena berputar Neng. Kunaon coba? Nya kunaon? Bumi teh masih ngijinan Aa yang mencintai Neng atuh. Dan Noni teh teu buta, Noni teh teu tuli henteu Aa. Akang Ijim. Akang, kan heula coba bisa kedap. Akang. Kieu Noni teh hoyong curhat ka Akang teh. Curhat naon deui coba deh. Aparhan teh naha sih kitu-kitu wae ka Noni teh. Sebenarnya si Pahan teh bogoh kaneng euy sen kanoni hanya bisa nyawikeun hati noni hungkul. Atuh naha aparhan teh ngagombalan Noni wae dan Noni teh baper. Heeh nyata teh nyata tuh noni kudu ngarti posisina sebenarnya Pahan teh bogoh kanoni hanya nyawikeun hati noni hungkul. Nya terus ayeuna Noni teh kudu kumaha? Akang kudu kumaha? Daripada noni kupahan kitu wae gini ka Ijim. Ijim bener-bener pasti dibere kebahagiaan lah. Dan Noni mah sabenerna nama lalaki mah sarua wae ayeuna mah. Percaya. Sebenarnya Ijim bener-bener resep kan noni teh hoyong jadi pacar noni tapi noni nang teu ngerti pisan ka Ijim. Kin heula we lah Noni mah ieu teh pusing heula nolaka. Tapi biasa meunang sekedap mah jadi ke kubu Ijim supaya ngetes Pahan. Kamari ge Akang Ijim mah geuning jeung si Eis 5 menit hungkul. Apa nih 5 menit hungkul ngetes sebenarnya ka Pahan kumaha? Berarti mun jeung Noni mah ngasa menit hungkul kumaha tah? Biasa lah. Mae lah semenit deh. Oh, berarti besok we lah nya kumaha besok? Nya. Yuk. Alhamdulillah 1 menit oge. Nuhun pisan asik lah. Dibawa ke mana orang teh? Pada ke rumah. Ayam bakar Kang Yana teh ya. Ieu Pak Kades. Ayam bakar Kang Yana teh ieu. Oh, imam mewah. Oh. Imah khusus sultan ieu pan buatan Kang Yana oge. Bakar sama. Tuh Pak Kades ieu. Lesen atas lama di luhur aya. Iya. Live musikna. Live musik. Oh iya benar. Ruang kursi tinggal kurang kumaha lengkap di dia. Lengkap bener ya rumah makannya. Berarti saya mau ngerakeun membuat tamu spesial, sangat spesial, super spesial sekali. Mau ngerakeun martabak spesial. Moal ieu lah pokona mah. Cocok ya tempat di dia bener ya. Aya mak nih. Pak Kades. Mak. Kenapa Pak Kades? Oh, iya.
abdi kades suat gelis di juga Oh, wah, keanteng merenya Ajis teh tujuan ngajajakeun kades kan nuju milarian tempat makan nu enakeun atos istri dicanakan dieu ka aya bakar karyana. Kieu ibu abdi teh bade kadongkapan kamu anu spesial, sangat spesial, luar biasa spesial, bade dicana ke rumah makan ieu. Pak Kades di dieu lah tempat makanan yang paling enak, harga terjangkau untuk wilayah orang Sukabumi Pak Kades. Ayo makan Pak Kades. Ya, makan Pak Kades sekali. Karena rawan dari Naon Malaysis? Aya kenir ka dieu. Enak kenir. Teu make lo ieu mah bos. lah apa aja sakit paling selera sapoyeun Ajis mah genset kita Nggak sosial gitu. tenang maksudnya Ajis pada itu Ini nyusu. ini nyusu tenir sih mah Lamun ieu lain di rumah makan Kang Yana anu ngeunah. Murah, meriah, ngeunah. bener pisan bos Sayang idit. nah Pak Kades ieu aya menu-menu na Ya. yang enak tah ieu menu na sapodos ieu di rumah makan ayam bakar teh nya Iya. ieu menu terbaru sate kambing sop kambing Benar, sop iga benar. iga bakar Oh iya benar. Mohon. Komplitnya? Oh, yang komplit deh itu. Tuh, aneka paket hemat. Ada paket A, Iya. ada paket B, ada paket C. Ya teh rumah makan apa sekolahan? Aduh, maksudnya main sekolah gitu, Pak Kades. Ayo, paket. Ieu teh. Paketnya ya, ieu teh menu. Tuh, paket A teh ya. Aya nasi putih, ayam bakar, lalap dan sambal. Hargana pun murah. Oh, Coba. dikemas. Oh, iya atau dikemas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ajis. Kang Yana. Gampang atuh? Alhamdulillah Kang Yana pangestu. Mohon. Tah, Pak Kades. Ieu tah anu disebut Kang Yana teh ieu. Oh iya. Oh, nepakeun Pak Kades. Abdi kades suat mah go internasional. Oh, hebatnya. Tah, ieu teh internasionalnya. pemilik ayam bakar Kang Yana teh ieu. Oh, pemiliknya. Ayo Hebat. Kang Yana. Ieu urang ngobrol-ngobrol sekali. Ah, sepertinya sononya. Mohon, aduh tos lami kan. Udah tahun itu ya Kak Ajis ya. Mohon, tetepang aja kayak nama tepang aja gini. Aja kasihan. Gitu. Ayo yang terangnya Yana. Hari ieu teh didirikan tahun sabaraha nya? Ayam bakar itu. Hari didirikan nama da ieu mah BK 6 tahun. Mau ngaring-ngaring di sematas pada 17 tahun. Kak Ajis. Eta di zaman hari tadi dorong di gerobak nih. Oh. Yang tadi gedorong teh Kak Ajis mah serangan. Iya. Alhamdulillah teh meureun terus pada ngembang gitu lah. Gaduh dulu cabang ngerinya. Mohon pasti lu cabang ya nama. Nah, Ajis bade hoyong karos deui. Di dieu makanan favorit ayam bakar yang enak teh. Selain ayam bakar naon sih? Kalau Kak Ajis terang meureun. Kan gini aya menu terbaru. Gurame bakar bumbu rujak, aya nama namiratnya. Aya sop guramena, aya iga bakarna, aya sop iga. Oh. Termasuk sate kambing muda ge aya enak Kak Ajis. Iya. Selain bade meser kedokap ka dieu, biasa teu mesen gitu mah kanggo sunatan, nikahan. Kang Yana berarti kan ulang tahun gitu biasa. Oh, kan kenal Pak Kades satu. Kalarasan Sabtu Payun, Incu Abdi bade ulang tahun anu kagenep 10 genep. Oh, kan tenan atuh Pak Kades. Eta beri ulang tahun di dieu alhamdulillah abdi meureunnya. Mohon Pak Kades senantiasa di dieu, rame di dieu abdi meureun alhamdulillah. Ah, nih Pak Kades, Ajis, terus dong abdi tah. Namun seperti tadi. Nah, ieu anu janten ciri khas teh aya sambal tarasina. Nah, ayam bakarna enten. Mohon. Nah, sok mangga Ajis, Pak Kades. Wangi-wangi nega aduh nyeler euy. Ajis teh gaduh ciri khasna ieu tah. Sambal tarasina Pak Kades. Cobian saya tarasino di bumi, mah tarasino aya di abdi nya. Mangga
Ajisnya di kantor lah. Siap, hatur nuhun ya, Kang Ira ya. Hatur nuhun, Bapak. Informasi bos. Tunggu kamari jalu begitu lewat di kantor desa Cihelang Raya. Pak Kades Suhadma anu 2 periode anu ngaku nama ahli strategi anu sudah terintegrasi dengan internasional ngayakeun sayembara bos. Sayembara Bener eta bos, sayembara vaksin bos. Saha wae jelema arek dokter, arek profesor, arek naon wae anu bisa nemukeun vaksin Covid corona teh bos. Arek diberi hadiah 17 miliar bos. 17 miliar? 17 miliar. Kades Suhadma teuing ti mana anggarana eta? Korupsi baru si Kades dahet. Informasi anu mengejutkan bos. Ijim CS, Bajeg CS, keur berlomba bos. Belombanya vaksin? Ngayakeun penelitian vaksin bos. Tah eta bos. Calarang gitu budak dua. Lamun pikeun kajadian Ijim menang, Bajeg menang. Aduh. Sakumahaeun bos bikin gajarago eta jelema. Tong hariwa. Ye brewok boga carana. Bos. Percaya ari ka bos bewok mah. Bener bos, eta ide anu jetu bos. Arti apa? Ngerti bos. Geus ayeuna bos, jalan ke laksanakeun bos. Ayo berangkat. Hayu Cen. Mana vaksin teh euy? Ah, ieu mah vaksin gua Kang. Gede. Tak. Vaksin bos. Rada gede ieu mah. Lain. Malucik bos. Lain ieu mah vaksin urang ieu mah. Pan kurang ditunda dina kolong lisbang. Ay, mana lot? Ieu vaksin urang mahal. Di Gunung Raya ieu teh di aduh urang di Ieu mah leutik. bos. Salah nyokot juga nama tikaleun di imahna. Hampurasun bah. Rampe. Bah. Pamaksadan abdi sareng reng-rengan dongkap ke abah teh. Sugan-sugan abah gaduh bujangan tanapi jampe-jampe kangge ngusir eta anu namina si virus corona teh abah. Corona aya naon corona? Tah nya eta bah kusi gara-gara si virus corona eta teh bah perekonomian lumpuh sanes-sadesa deui bah tapi sadunia bah kinten-kintena abah gaduh obat anu tiasa musir eta si virus corona bah. Bener, gara-gara virus corona banget ayeuna anu datang virus corona ke Indonesia banget pasien abah banget kurang hiji acar mana anu arek di mobilisasina ka dieu urang jampe ku abah ayeuna sok buruan. Ayo naon ya? Bah, punten sadacana bah. Ari ieu teh sareng saha? Aing corona. Aing corona. Ngaran bapak aing HS5N nu disebut SARS teh apa heula. Aing incu ti flu Singapura. Engke dulur-dulur aing bakal katang ka dieu. Anu ngaranna corona mati jeung Coronado. Enon deui. Bah, kinten-kintena iraha atuh corona beres di dunia ieu teh bah. Eta tergantung APBD. Soalna aing jadi kontrak. Hari abah atuh anu dipikasieun kira-kira kunaon bah? Aing sieun nu ka hiji. Dengekeun. Nya bah. Ku al sabuni. Nu kadua al masker. Nu katilu alkohol. Bah, Noni, kunaon atuh si virus corona teh make aya di dunia ieu teh bah? tah mana kudu nyaho di dunia ieu geus loba jelema nu teu ingat kana dirina sorangan nu geus boga sifat sirik bidik kaniaya. Tenang ku abah urang lemitkeun kana ku sabab ayeuna syaratna geus bener-bener sukses. Garengan. Herman, kamari vaksin anu ti si dukun mana? Yo. Lain iya mana haon? Kamari mah botol lagi biru. Etanya, Wae mah tidak sebut nyokot vaksin lain ieu. Nyokot mana? Pandai kamari ngomong, Herman cekelan tah vaksin keur si dukun teh ya. Cin, lu delekeun ku kumarane.
Game yang si Bajek ada pasti para sehat deh. Pasti diaradu bos. Iwah gede deh bos. Pasti terkira masalah vaksin. Vaksin orang jadi penonton bos. Yo jelas. Cari udah deh lah. bos. Bos mewok dilawang. Orang tonton ya nama bos. Jim, ari maneh nyokot vaksin dek. Naon itu Bajek bos Bajek. Maneh geus nyokot vaksin urang. Justru didinya nyokot vaksin kurang. Siapa di mejaan teh. Vaksin maneh botolna kumaha? Botolna uang bodas. Luhur nih. Anu dek biru. Didinya. Ari maneh ge nyieun vaksin sarua? Nyen vaksin. Botolna. Botolna eta. Aing ieu. Iya Tunggu aing eta. Aji patukar. Parah. Aji patukar. Gitu saya. Iya, aja teh nyaho ban. Wah, ya modus ya. Oh, ente nya maranehnya Saha nu nukeran ieu? Kelaman, sabar man. Kades gila. Pak Kades sanes Pak Kades bunten teh aya naon? Ieu teh bade latihan joget kangge perlombaan engki. Gitu Pak Kades. Ya dilajeng deui. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Pak Kades mangajeng. Awas ya. Potong royongnya. Pak Kades. Bade ngeueum. Sorong ke kiri. Mana ka? Ieu heula joget. Matana beunang. Beunang kecamatan. Tadi itu kecamatan. Kecamatan lain. Kecamatan. Urang era aya Pak Kades bieu. Untungnya Pak Kades. Resep kana seni Pak Kades Wadma. Maksudna kieu lamun urang ririweuhan yeuh nya ririweuhan. Kamari babaturan urang pan geus jadi keamanan Kaptibas di desa urang. Kira urang kudu ngariweuhkeun. Ayeuna mah urang fokus we kana masalah vaksin deui. Hampir ieu barang kusi Bajek bisa eki copot kabit mungkin poe pada selamatkeun. Mantap. Ieu bahan ieu di Gunung Himalaya. Bahanna ka bagian bahan di Gautan Gunung Kiwul. Lebih jerona 30.000 meter. Jero ini. Jero pisan 30 meter. Mah oge 7 poe 7 penting. Puasa bener. Puasa mah bisa dahak. Tah. Kudu ngerti mana ieu. Pertama-tama bahan kita campurkan minyak vaksin. Ieu beureum naon, Bos? Dah corona spesialneun. Tah, ieu udah semangka. Supaya segerkeun badanna. Tah, tahu supaya tambah vitamina. Vitamina tah, vitamin C. Tah, Hari ini juga pembersihan. pembersihan teh supaya ngabersihkeun awakna. Terus hari ini naon, Bosnya? Tah, ieu darah singa Ameh naon? supaya galak teh. Oh, me simaannya. Ame sinaan kayak galak. Tah, kita campurkan. Kita keringkan. Dikeringkan. Tah, jadi kieu. Vaksin teh ya. Iya. Coba bisa dites lah. Coba tes. Mecin eta bos. Aing mecin ieu lain. Bos cara makena kumaha? Tah, cara makena disuntik. Diasupkeun ka sangu, jeung asupkeun ka minyak, dieunkeun olah. Tah, ayeuna bakat seger, bakat cager. Coba bos sekali. Sok. Kumaha mau dijual? Wah, engke jual ka Kades 17 bayar. Izin banget, Pak. Mareat ku si Bajek mandas, si Bajek udah naonan. Oh, jangan presentasi berarti gitu banyak. Kayak disosialisasikan akosmanya. Terus pada tamu. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Naika, damang atuh. Alhamdulillah. Naika damang. Kalau resahan Pak Kades, Nuhun. abdi teh tadi nama bade ka Pak Kades. Nuhun. Iya perkawis vaksin teh. Tuh, abdi tos aya vaksin kange
corona teh Pak Kades. Vaksin kanggo corona. Mohon. Ieu tos memenuhi kriteria-kriteria yang dietakeun, dipersyaratkeun atos. Atas Pak Kades, ieu teh ABG menang di PD2I. Hartosna Perserikatan Dukun-Dukun Internasional Pak Kades. naon hubunganna dukun jeung vaksin? Jadi kieu Pak Kades, dukun-dukun sadunia oge ngadamel vaksin kangge corona. Assalamualaikum, kewa Pak Kades, kangge. Kewa, yuk bom tadi kewa, Jeng. Enggak. Yuk. Vaksin izin Pak Wepang. Yuk tadi Gunung Himalaya jeung Lautan Kidul di daerah Singa ieu teh. Aya deui deui teh Himalaya ieu teh. Ieu teh maksudna naon ieu teh Himalaya teh? Vaksin. Vaksin. Yeuh nya persyaratan vaksin. Hiji uji lab, 2 ada sertifikat pengakuan dari badan anu mengesahkan yen eta virus teh bisa uji coba. Ijazahin? Lain ijazah. Sertifikat bahwa itu ada pengakuan vaksin teh bisa digunakan untuk manusia. Pernah uji coba can? Geus. Kana naon? Kana ucing. Hasilnya? Ucing balik. Ini vaksin naon diwe ngaranna vaksin kudu aya penelitian dan sertifikasi. Ya, Jadi anu 17 miliar atau kumaha tuh Pak Kades? 17 miliarna arek pakai ulang tahun Yayasan Yatim Piatu. Lah aya japuk mun capek mun kudu menang japuk mana itu Kades. Masalah japuk isukan ka kantor desa cokot japuknya kades buat matra bohong. Ayo Ika. Ya, mangga. Mangga Naika, mangga. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasih ya Dek, bos Dek. Ayo jadi teu menang 17 miliar di. Terus kumae entong ganeng. Eta naon maneh? Mecin. Ieu beas. Ngaliwat atuh. Urang ngaliwat. Ngaliwat wae. Ngaliwat dah. Hari kitu mah urang ngaliwat teh nya. Sok mangga atuh. Kirim sasaha dewe. Nyata nu. Sia. Ngaliwat teh.